kacaritakeun di hiji bioskop lamun rek asup teh syaratna jelemana kudu boga atawa kudu ngabogaan kumis. Tah dina waktu harita si Astahyam teu bogaan kumis. Sarua jauh. Naon sababna? Sabab anu boga atawa anu jaga lawang karcis teh jelemana teu ningali. Lumatak syaratna teh lain make karcis tapi kudu ngabogaan kumis. Asup tak bapak-bapak kubusna teh baplang, segagalangan empang dicabak tak buah karcis teh tah cenah ieu mah bapak alus kumisna badan asup datang deui salah saurang kumisna lumayan dan rada carang pas datang ke tempat karcis teh dicabak tah bapak masuk kumisna najan carang tapi baradan. Ari si Astahyam bingung. Aduh cenah aing kumisan. Teu talangke langsung jungkir. Salto manehna teh. Tuluy ngorosotkeun calana. Nah aja. Depan teh tibalik teh dengan gega. Pas kahareupeun karcis dicabak. Tarang bagana. Kudu boga karcis teh. Kapan teu ningali cabak gitu. Wah, masuk Pak. Kumisnya sangat banyak cenah kitu. Si Astahyam terato. Wah, mantap cenah ieu. Kuring asup cik si Astahyam bari ngalengkat maksudna mah arek ka jero bioskop. Tapi kaburu dipegat. Ae cenah cik tukang karcis. Aduh si Astahyam, "Kenapa, Pak? Kamu berkumis, tapi tolong itu rokok dicopot dulu."